Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murangkali sadayana kumaha kabarna? Mugia sadayana sehat walafiat. Wilujeng tepang deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu Dewi. Di pembelajaran dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan tentang stiker hemat energi. Temana masih sami nyaeta hemat energi, subtemana nyieun stiker. Satea acan dikawitan, hayu urang ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Soleh-solehah dina dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan arti stiker, mangpaat dina stiker, langkah-langkah ngadamel stiker, sareng di akhir urang bade ngadamel stiker ngeunaan hemat energi. Kumaha sadayana tos siap? Mudah-mudahan tos siapnya sadayana. Hayu urang ditingali slide salajengna kangge pembelajaran dinten ayeuna. Harti stiker. Stiker nyaeta selembar kertas anu lebetna aya tulisan, gambar, atau duanana. Tiasa tulisan jeung gambar anu dicetak atawa dijieun pikeun ngadogikeun hiji tujuan saperti ajakan. Yang artinya, stiker adalah selembar kertas yang isinya berupa tulisan, gambar, atau bisa keduanya, yaitu tulisan dan gambar yang dicetak dan tujuannya untuk menyampaikan menyampaikan informasi untuk salah satu tujuan. Stiker biasanya aya di tempat rame nu sok kalewatan ku masyarakat. Biasana ditempel dina tembok, kendaraan, atanapi buku jeung sajabana. Aya sababaraha mangfaat ngagunakeun stiker. Nu kahiji, stiker tiasa dianggo pikeun nyampaikeun informasi. Nu kadua, stiker tiasa dianggo kanggo iklan atawa promosi jualan. Anu katilu, stiker tiasa dianggo atau dimangfaatkeun kanggo hiasan atawa dekoran. Cara ngadamel stiker. Nu kahiji, siapkeun kertas, siapkeun pensil warna atau krayon. Nu katilu, gambar barang atau kajadian nu bade dijadikeun stiker. Nu kaopatna, pasihan tulisan dina stiker pikeun ngadugikeun tujuan. Anu kalima, pasihan hiasan sangkan menarik. Tujuanna stiker dibuat menarik teh nyaeta supaya jalma anu ngalewatan stiker eta atau ningali stiker eta tiasa maca lebet stikerna. Janten informasi nu aya dina stiker eta teh tiasa kabaca ku masyarakat. Karena ditingali dinu gambarna stiker eta teh menarik, janten tiasa ngondang antusias masyarakat pikeun maca beritana atau maca ajakan dina stikerna. Hayu urang titenan contoh stiker hemat energi ieu di handap. Nu dimaksud stiker teh tadi di awal disebutkeun nyaeta salembar kertas anu lebetna aya tulisan jeung gambar anu eusina pikeun ngajak kana hiji hal. Contoh nu kahiji nyaeta aya stiker anu gambarna lampu, kata-katana istirahatkeun lampu lamun tos teu dianggo. Listrik kakontrol, dompet aman di kantong. Tah stiker anu kahiji ieu teh ngajak urang pikeun ngahemat energi nyaeta mareuman lampu lamun tos teu dianggo. Eta salah sahiji contoh stiker hemat energi. Anu kadua aya contoh stiker hemat energi anu tujuanna atau eusina ngeunaan pikeun urang sangkan ngahemat cai.
Nah, ieu contoh stiker anu sejenna anu eusina aya nu tentang ngahemat cai, ngahemat sumber energi, ngahemat lampu, sareng ngajak urang sangkan hemat BBM dengan cara atau ku cara ka mana-mana teh mapah atau leumpang atau jalan kaki. Nah, anak-anak sakali deui ibu jelaskeun yen stiker teh nyaeta eusina tentang ngajak kanu maca pikeun ngalakukeun hal anu aya dina stiker. Jadi intina ngadamel stiker teh pikeun ngajak kasararea ka anu maca pikeun ngalakukeun hiji hal anu aya dina stiker. Kasimpulan dina pembelajaran ayeuna nyaeta dina pembelajaran ayeuna urang tos diajar ngeunaan tentang stiker. Stiker nyaeta salembar kertas anu dicetak atawa dijieun pikeun ngadugikeun hiji tujuan saperti ajakan. Nah, jadi ingatnya anak-anak, stiker teh nyaeta tujuanna pikeun ngajak kanu maca sangkan ngalakukeun hiji hal nu aya dina stiker. Lamun dinu stikerna aya ajakan hemat BBM berarti tujuan didamel stiker eta teh pikeun ngajak ka masyarakat ka anu maca sangkan ngahemat BBM. Upami dinu lebet stikerna nyaeta ngahemat cai, berarti tujuan ngadamel stiker eta teh pikeun ngajak ka masyarakat sangkan ngahemat cai. 2. Mangpaat stiker nyaeta pikeun nyampikeun informasi, kanggo iklan atawa promosi jualan, kanggo hiasan atawa dekoran. Nah, ayeuna pancena pek hidep damel stiker ngeunaan hemat energi dina buku gambar. Upami atos, kintunkeun hasilna ka WA ibu. Alhamdulillah pembelajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.